Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji miwah syukur payus nurub jupu wajar tur mernah urang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala wirehing kalayan pangersa mantena dina dangat ieu urang sadayana dikersakeun masih biasa kumpul riung pulung dina raraga sami-sami ngadeheuskeun diri ka Allah Subhanahu wa taala perantawisan ngalaksanakeun kajian rutin nyaeta ngeunaan as-sirah an-nabawiyah. Mudah-mudahan non rupi tarekah urang sadayana dicatat ku Allah Subhanahu wa taala kalayan digolongkeun kana bagian amal soleh urang sadayana. Wargi-wargi sadayana ngaji ngamulamanti sirah nabi ieu kalintang priyogina kang urang sadayana. Jalaran dina sariring-riring dumadi sarengkak saparipolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tebeleh janten bahan tuturkeunan urang sadayana tebeleh janten luang geusan amalkeunan urang sadayana dina hirup kumbuh sadedinten sehingga teu heran Ali bin Husain bin Ali bin Abdul Muthalib anu katelah dina salah sawios kisah anjeunna nguningakeun saur anjeunna kunna nu'allamu maghaziyan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allama suratan minal Qur'an. Saur anjeunna saur Ali Zainal Abidin kuring sararea baheula diajarkeun ngeunaan ghazwah jeung sariyah ngeunaan peperangan di zaman Rasulullah SAW sakumaha kuring sararea diajarkeun ngeunaan surat tina Al-Qur'an. Ieu panguninga anjeunna kasauran anjeunna nguningakeun ka urang sadayana rek kumaha pentingna ngeunaan urang sadayana apal kana sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Margi dedinya pisan ayana perjalanan hirup jalmi anu mulya jalmi anu sampurna anu ku Allah Subhanahu wa taala dituturkeun diciptakeun diutus kanggo tuturkeunan urang sadayana. Bapa miwah ibu sadayana anu kusimeng dihormat bahasan dina wengi ieu masih keneh ngeunaan Isra sareng Mi'raj. Isra Mi'raj sambunganana kitu nya. Tipayun kantos diuningakeun rehing kajadian Isra Mi'raj anu karandapan ku Rasulullah SAW. Ieu kalintang hiji kajadian anu aheng pisan kanggo masyarakat umum, kanggo urang sadayana, kajadianana di luar kebiasaan. Para wargi sadaya pakuat paket sareng kitu maka muncul sababaraha soalan anu penting pakait Isra Mi'raj anu sok jadi padungdengan di lingkungan masyarakat boh di lingkungan masyarakat Islam atau masyarakat non-Islam. Di antarana anu sok dipadungdengkeun teh anu kahiji nyaeta ngeunaan iraha kajadianana Isra Mi'raj teh gitu. Anu kadua anu sok dipadungdengkeun teh ngeunaan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dina ngalaksanakeun Isra Mi'raj gitu. Mangga urang sami-sami ku urang sadayana lelekan pasoalan anu kahiji nyaeta ngeunaan iraha kajadianana Isra Mi'raj. Pakait sareng pasoalan anu kahiji ngeunaan iraha kajadian pastina peristiwa Isra Mi'raj. Ieu di kalangan para ulama aya dua pamanegan. Anu kahiji
para ulama kagungan pamadegan wirehing peristiwa Isra Mi'raj teh lumangsung satahun satu acan Rasulullah SAW sareng para sahabat hijrah ke Madinah. Sareng anu kadua aya anu kagungan pamadegan wirehing kejadian Isra Mi'raj teh lumangsung 3 tahun saacan Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Anapun para ulama anu kagungan pamadegan wirehing Isra Mi'raj teh lumangsungna kajadianana satahun satu acan hijrah di antawisna nyaeta Ibnu Sa'ad rahimahullah anyeuna kagungan pamadegan wirehing Isra Mi'raj teh kajantenanana satahun satu acan Rasulullah sareng para sahabat hijrah ke Madinah. Ieu pamadegan dikiatan ku An-Nawawi rahimahullah. Anjeunna ngiatan sami anjeunna kagungan pamadegan wirehing Isra Mi'raj teh kajantenanana satahun satu acan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Tiasa diuninga dina kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad jilid kahiji kaca ka 103. Salajengna Ibnu Hazm rahimahullah anjeunna oge sami kagungan pamadegan wirehing Isra Mi'raj kajadianana nyaeta satahun satu acan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat hijrah ka Madinah. Malihan anjeunna mah nyebatkeun yen ieu pamadegan teh geus jadi ijma gitu saur anjeunna. Namung tinangtos ieu pamadegan teh dipandang kirang tepat sabab dina kanyataanana rahing ngeunaan waktu kejadian Isra Mi'raj dina palbah ieu aya 10 pamadegan sakumaha anu diuningakeun dina Fathul Bari jilid ka-7 kaca ka 602. Salajengna warga sadaya pamadegan anu kadua ngeunaan iraha lumangsungna kejadian Isra Mi'raj aya anu kagungan pamadegan rahing Isra Mi'raj teh kajantenanana 3 tahun satu acan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ka Madinah. Anapun anu kagungan pamadegan kieu diantawisna nyaeta Ibnu Athir kauninga dina Al-Kamil Fit Tarikh jilid kahiji kaca 650. Salajengna wargi sadayana ieu pamadegan teh dugi ka ayeuna masih keneh aya anu kagungan pamadegan satahun satu acan hijrah. Isra Mi'raj teh aya anu kagungan pamadegan 3 tahun satu acan hijrah. Namung aya perkara anu sapagodos sapamadegan sadayana para ulama wirehing Isra Mi'raj teh kajantenanana sabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulih ti Thaif gitu. Dipayunkan tos diterangkeun Rasulullah SAW sabada ngalaman kasedih anu luar biasa dina amul huzni tahun kasedih anjeunna hijrah ka Thaif ngadon dakwah di Thaif malah diusir gitu. Sabada kajantenan eta maka lumangsung nyaeta peristiwa Isra Mi'raj. Namung dina palebah poe bulan sareng tahun dugi ka ayeuna ge teu aya kesepakatan anu pasti. Itu diuningakeun dina Fathul Bari jilid ka-7 kaca 602 sareng dina Al-Lu'lu Al-Maknun jilid kahiji kaca 460. Wargi-wargi sadayana tina ieu peristiwa aya hikmah anu tiasa dipetik ku urang sadayana. Anu kahiji kumargi dugi ka ayeuna teu aya kamupakatan, teu aya kasapagodosan persisna kaping sabaraha sasih naon tahun sabaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun Isra Mi'raj bareng sadayana, maka bisa disimpulkeun rahing wengian Isra Mi'raj teh
eta wengian anu biasa lamun ditingali tina sisi waktuna teu aya punyulna tibatan wengi-wengi anu sanesna gitu. Rasulullah SAW henteu netelakeun iraha persisna dinten sasih sareng taunna peristiwa Isra Mi'raj anu karandapan ku anjeunna. Wargi sadaya maka pakait kitu anu kadua hikmah tina ieu kisah teh maka teu aya syariat ibadah anu disyariatkeun dina ajaran Islam pakait secara khusus anu dikaitkeun jeung waktu kejadian Isra Mi'raj. Upami cacak wargi sadayana kejadian Isra Mi'raj pakait jeung syariat ibadah anu disyariatkeun dina ajaran Islam tangtos Rasulullah SAW bakal mastikeun ngajentrekeun persisna kejadian Isra Mi'raj dintenna dinten naon kaping sabaraha sasih naon tahun sabaraha gitu. Upami dikaitkeun sareng syariat ibadah sakumaha ibadah-ibadah anu dilaksanakeun ku urang sadayana anu pakuat pakait sareng waktos kapan disaklekeun ku Rasulullah SAW sapertos ibadah Idul Fitri disaklekeun ku Rasulullah SAW rawirehing ibadah Idul Fitri teh dilaksanakeun dina kaping hiji Syawal. Terus ibadah Idul Adha, salat Idul Adha. Syariat salat Idul Adha pakait sareng waktos maka Rasulullah SAW ngajentrekeun lantaran dina 10 Zulhijjah aya ibadah anu pakait sareng eta kaping maka ditetepkeun 10 Zulhijjah waktuna salat Idul Adha. Salajengna naon deui Bapak Ibu sadayana anu pakait sareng waktu dina sasih ayeuna tah. Dina sasih ayeuna sasih Muharram aya saum sunat pakait sareng kasaklekan tanggal. Kasaklekan kaping sabaraha ibu-ibu? Kaping 8 sareng 10 Muharram. Disebatna ibadah naon? Saum naon, Bu? Saum Tasu'a sareng Asyura. Insyaallah bakal lumangsung upami urang aya yuswa pas nincak teh dina dinten Senin ayeuna moal mendak di Senin sareng Salasa. Pakait sareng kaping maka Rasulullah SAW nyaklekeun upami dina hiji waktu pakait sareng syariat ibadah maka Rasul nyaklekeun we tegas we dina kaping 8 sareng ping 10 gitu warga sadayana. Numawi sakantenan pengumuman dina malam Rebo anu bade dongkap rupina pangaosan di lirenkeun heula tumali rupina dinten Salasana saum Asyura waktos samporet pisan rupina dianggo heula buka di bumi masing-masing upami ngayakeun pangaosan tangtos waktosna kalintang samporet. Nah ku kituna kanggo malam Rebo anu bade dongkap mah pangaosan di Masjid Al-Jihad rupina mah liren heula insyaallah disambung deui kana malam Rebo malam Jumaah sareng malam Rebo anu saterasna. Tah kitu wargi-wargi sadayana maka nalika Rasulullah SAW teu ngajendrekeun iraha pastina kajadian Isra Mi'raj dinten naon malam naon kaping sabaraha sasih naon tahun sabaraha maka ieu teh nuduhkeun gambaran kanggo urang sadayana wirehing waktu kejadian Isra Mi'raj teh teu pakuat pakait sareng syariat ibadah. Jadi teu aya syariat ibadah anu dikaitkeun sareng kejadian Isra Mi'raj. Tanggal sakitu urang ngalaksanakeun anu pakait sareng Isra Mi'raj. Da tanggalna ge teu saklek kitu warga sadayana. Tah kitu rupina. Salajengna warga sadayana pasualan anu kadua ngeunaan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dina ngalaksanakeun Isra Mi'raj. Dina hal ieu aya dua pasualan. Sami tadi aya dua pasualan, dina hal ieu ge aya dua pasualan. Anu kahiji patarosanana naha kajadian Isra Mi'raj teh
lumangsung secara sadar di alaman ku Rasulullah teh atanapi Isra Mi'raj teh mung sakadar ngimpen gitu eta anu kahiji. Persoalan anu kadua nyaeta naha perjalanan Isra Mi'raj teh lumangsung ngawengku raga badag sareng lelembutan Rasul atanapi mung ukur lelembutanana wungku. Nah jasad sareng rohna Rasulullah angkat ka Baitul Maqdis ka Sidratul Muntaha teh atanapi ruhna wungkul gitu. Eta persoalan pakuat pakait sareng metode pelaksanaan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Wargi-wargi sadayana, pamanegan anu kahiji aya di kalangan para ulama anu nguningakeun rehing kajadian Isra Mi'raj teh eta ngan wungkul kajadian anu kaalaman ku lelemesan ku roh Rasulullah SAW. Jadi Rasul henteu angkat sareng jasadna tapi wungkul rohna ngalaksanakeun Isra sareng Mi'raj. Pamanegan ieu warga sadayana di dadasaran ku kasauran Hasan Al-Basri rahimahullah. Namun ieu pendapat teh kalebet pendapat anu marjuh anu ditolak warga sadayana. Naon margina? Margi teu dumasar kana dalil anu kuat. Kitu diuningakeun dina Sarah Al-Muwahhib Al-Laduniyah karya Az-Zurqani jilid kagenep kaca kaopat sareng kalima. Aya anu pamanegan yen Rasulullah angkat Isra Mi'raj mung ruhna wungkul teu sareng jasadna. Namun ieu pendapat teh teu didasarkeun kana pendapat anu kiat kitu warga sadayana. Malahan pendapat Hasan Al-Basri ku anjeun anu langkung masyhur, malahan ieu pamaneganana anjeunna netelakeun yen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika ngalakonan Isra sareng Mi'raj teh saur anjeunna justru dina kaayaan sadar sanes dina kaayaan ngimpen gitu. Maka pamanegan anu leres dina hal ieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalaksanakeun Isra sareng Mi'raj teh dina kaayaan sadar sanes dina kaayaan ngimpen gitu warga sadayana. Tangtos ieu dumasar kana sababaraha hal. Anu kahiji nas nuduhkeun kana hal ieu nya hal ieu pisan anu dipilih ku para ulama gitu. Anu kadua wargi sadayana pangna Rasulullah SAW angkat ka Baitul Maqdis ka Sidratul Muntaha diuningakeun ieu sanes dina kaayaan ngimpen margi upami kajantenanana ngan sakadar ngimpen gitu. Upami Isra Mi'raj teh kajantenanana ngan sakadar ngimpen, pan kajantenan Isra Mi'raj teh kajantenan aneh. Ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, teras ka langit ka-7 ka Sidratul Muntaha, duki uwih deui ka Mekkah sawengi teu gitu. Bari jarakna anu luar biasa tebihna. Lamun dipikir ku akal secara wajar, ieu teh kajadian teu wajar gitu. Maka eta kajadian teu wajar teh lamun kajadianana secara ngimpen, maka tinangtos kaum Quraisy moal aya anu protes, moal aya anu nolak, da ngaranna ge ngimpi gitu warga sadayana. Kan ngimpi mah teu kudu rasionalnya. Kadang-kadang ngimpi mah teu kaharti ku akal. Simkuring kapungkur nuju diajar silat resep hayang gelut teu kabisa teh gitu. Unggal peuting ngimpi gelut teh mah. Hiji waktu aya jawara nangtang diladenan ku simkuring teh ngan saguriwal eta mah ditewak leungeunna ku simkuring di kitu dibawa luncat kana loteng tingkat 2 diputerkeun kitu ari ditempona jadi kacang panjang gitu. Kajadian teu asup akal nya. Tapi lamun disebutkeun eta teh kajadianana dina ngimpi
Maka moal aya nu nolak dan ngimpi mah kadang-kadang ngaco gitu ka mana karep. Tapi warga sadayana nalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawartakeun ngeunaan kajadian Isra Mi'raj, buktina kaum musyrikin Quraisy nolak karena warta anu didugikeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nganu hartos Rasulullah ngadugikeun perkara lain perkara urusan ngimpi, tapi Rasulullah SAW ngalaman Isra Mi'raj teh dina kaayaan sadar gitu. Moal aya lamun Rasulullah SAW nguningakeun kula kam peuting tadi ngimpi Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa terus ka Sidratul Muntaha balik deui nepi ka Masjidil Haram dina waktu kurang ti sapeuting. Maka moal aya deh umat Islam waktu harita nepi ka murtad keluar tina Islam. Pangna umat Islam aya nu murtad keluar deui tina Islam boga anggapan yen Rasulullah teh ayeuna mah jadi tukang bohong gitu. Tukang bohong nya ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha balik deui ka Masjidil Haram teu sapeuting-peuting acan gitu. Teu asup di akal, maka di aya di antarana urang Islam anu waktu hari tangis asup Islam sahabat Rasulullah nepi ka kaluar deui murtad dina Islam alatan teu nganel kana naon dugikeun ku Rasulullah sallallahu yen kajadian eta teh sanes kajadian ngimpi warga sadayana. Kieu welah upami dimisilkeun mah sim kuring ngabewarakeun ka warga-wargi sadaya, bapak-bapak, ibu-ibu, sim kuring kamari digeroan ku widadari 44 di tingkat 7 langit gitu. Kadieu cenah kadieu Kang Nur gitu. Sim kuring ngobrolkeun ana sim kuring ngalaman gitu. Kira-kira ku ibu bapak sadayana dianal moal. Atawa sim kuring nyaritakeun sim kuring ayeuna mah geus bisa ngobrol jeung sireum gitu. Makoli inna makoli. Sim kuring ngobrolkeun, sim kuring ayeuna geus bisa ngobrol jeung sireum. Sim kuring bisa ngobrol jeung malaikat. Sim kuring bisa ngobrol jeung jin. Marentah malaikat ngeureunkeun hujan, ngeureunkeun jin. Sim kuring ngawartakeun kitu ka wargi-wargi sadayana. Kira-kira bakal diandal moal. Cik, ibu bakal diandal moal. Lamun sim kuring nyebutna sim kuring ngalaman gitu, lamun nu ngandal sigana kudu dipertanyakeun itu nu ngandal teh waras henteu gitu nya. Tapi lamun sim kuring ngabejakeun sim kuring ngimpi di geroan ku widadari di tingkat langit ka-7, terus sim kuring ngimpi peuting tadi ngobrol jeung naon? Jeung sireum, ngobrol jeung malaikat, ngobrol jeung jin. Lamun sim kuring ngawartakeun kitu ka wargi-wargi sadaya, ka bapak ka ibu kira-kira na bakal nganel. Lamun sim kuring ngabejakeun wengi tadi mah sim kuring ngimpi bisa ngobrol jeung sireum, ngimpi bisa ngobrol jeung malaikat. Bada dianal kitan-kitan Bu. Upami sim kuring ngabejakeun sim kuring ngimpi ngobrol jeung sireum, ngimpi ngobrol jeung malaikat, bakal dianal moal. Kira-kira dianal atuh Bu nya lamun ngimpi mah. Da ngimpi mah tadi pan sim kuring jelema ge diputer-puter jadi kacang panjang tadinya. Lamun aya jelema ngomongkeun sim kuring ngimpi bisa ngobrol jeung sireum, ngimpi bisa ngobrol jeung malaikat, mungkin wae. Tapi lamun aya jelema bisa salian ti Nabi Sulaiman ngakukeun bisa ngobrol jeung sireum, bisa ngobrol jeung malaikat, ngobrol jeung jin, kira-kirana perlu dianggap ya jalmi kieu henteu? Pamohalaan wargi sadayana tah kajadian Isra Mi'raj pangna kaum musyrikin Quraisy nolak karena berita ti Rasulullah, pangna sabagian umat Islam aya nu nepi ka murtad deui sabab Rasulullah nguningakeun yen ieu kajantenan teh lain ngimpi gitu wargi sadayana. Tah kitu warga sadaya salajengna dasar anu katilu pangna Rasulullah SAW
nalika ngarandapan Isra Mi'raj sanes wungkul lelemesan wungkul lamun seg Rasulullah ngalaman Isra Mi'raj teh mung ukur ngimpi gitu. Maka palebah mana mujizatna seorang nabi dan ngimpi mah gitu baru sadaya sim kuring gagah gitu jawaban dina ngimpi mah Pak. Lamun Rasulullah nguningakeun ngimpen kaula teh ngimpi indit ka Masjidil Haram, ka Masjidil Aqsa kurang ti sapeuting naon anehna gitu. Palebah mana mujizatna, palebah mana punyulna ti urang sadaya. Ku kituna ieu mastikeun yen Rasulullah SAW ngalaman Isra sareng Mi'raj teh sanel sungguh raga kasarna tapi Rasulullah SAW estu raga kasar sareng lelembutanana sanes sungguh ngimpen enon sanes sungguh rohna. Wargi-wargi sadayana salajengna anu kaopat lamun kajadian Isra Mi'raj dengan sakadar ngimpi maka ieu nyulayaan kana nas-nas anu sore. Pangandika Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah anu parantos ngalumampahkeun hambana dina waktu peuting ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sareng saterasna. Dina ieu ayat warga sadayana aya kecap abdihi. Abdihi teh hambana Allah parantos ngalumampahkeun hambana. Maka kecap abdihi di dieu warga sadayana dina ayat ieu eta secara basa ngarengku ngawengku kana raga badag raga kasar jeung lelemesanana ngajengkarkeun ngalumampahkeun hambana teh saha nyaeta Muhammad. Ari Muhammad terdiri tina naon raga badag sareng raga lemesna jasadna sareng rohna. Maka biasa kurang sadayana dicinekeun rehing kajadian Isra Mi'raj teh karandapan ku Kangjeng Nabi Muhammad sanes dina ngimpen sanes lelemesanana wungkul tapi karandapan dina alam sadar sarta kajadianana ngawengku kana raga badag jeung lelemesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diuningakeun dina Mawahib Al-Laduniyah karya Al-Qastolani jilid 2 kaca ka-430. Bapak mewah ibu sadayana, maka pamanegan anu leres anu dipilih ku para ulama nyaeta yen Isra Mi'raj teh disorang ku Rasulullah SAW secara gembleng ngawengku kana raga badag katut lalemesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar rahimahullah anjeunna kantos nyarios sareng saur anjeunna innal isro'a wa mi'raja waqa'an fi lailatin wahidatin fi yaqadhati saestuna ari kajadian Isra sareng Mi'raj teh eta lumangsung dina hiji peuting dina kaayaan sadar bijasadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruhihi sarta ngawengku peristiwana nyaeta kajantenanana kalayan di alaman ku jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng ruhna raga badag sareng lelemesanana. Ba'dal mab'athi saatos Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus janten Rasul. Wa ila hadza dahabal jumhuru min ulama'il muhadditsina wal fuqaha'i wal mutakallimin. Jeung kana ieu pamandegan teh nyaluyuan
mayoritas ulama di kalangan ahli hadis, boh di kalangan ahli fikih, malahan kalangan ahli kalam. Wa tawarodat alaihi zawahirul akhbaris sahihati. Jeung zahirna nas-nas, zahirna berita-berita anu sahih, ieu nuduhkeun kana perkara eta, perkara yen Rasulullah SAW teh angkatna sanes wungkul ruh tapi ngawengku kana raga kasar sareng lelembesan Rasulullah SAW. Walayan bagil udhulu andalika nya teu sapantesna pikeun sulaya tina hal eta. Jadi ieu nyaklekeun warga sadayana yen kajadian Isra Mi'raj anu dipadungdengkeun ku sabagian jalma, nah angkatna teh jasadna sareng ruhna atanapi ruhna wungkul. Maka tina penjelasan anu name ngagambarkeun ka urang sadayana yen Rasulullah ngalaman Isra Mi'raj teh estu karandapan ku jasad anjeunna oge ku ruh anjeunna. Idlaisa fil akli ma yuhiluhu hatta yahtaja ila ta'wil. Nya kitu deui pamandagan ieu teh luyu jeung akal sahinga teu perlu kudu ditakwil deui. Diuningakeun dina Fathul Bari jilid ka-15 kaca ka-44. Warga sadaya salajengna aya hiji riwayat anu disarandekeun kana hiji riwayat ti Muawiyah sareng ti Siti Aisyah radhiyallahu anha anu nguningakeun netelakeun yen Isra sareng Mi'raj Rasulullah SAW teh ieu di alaman ku Rasul sanes sareng jasadna tapi wungkul ruhna wungkul gitunya, tapi di alaman ku ruh Rasulullah SAW. Namun hal ieu tiasa dibantah ku sababaraha argumentasi, sababaraha alasan. Anu kahiji warga sadayana hadis anu tadi nguningakeun yen Rasulullah angkatna Isra sareng Mi'raj teh nyanderkeun kana riwayat ti Muawiyah. Maka anu kahiji bantahanana Muawiyah warga sadaya nalika kajadian Isra Mi'raj anjeunna masih kene kaayaan musyrik can lebet Islam. Maka lamun aya hiji riwayat di nguningakeun ngeunaan Isra Mi'raj anu karandapan ku Rasulullah SAW, maka ieu teh pamohalan sabab Muawiyah dina waktu harita mesti kene musyrik. Oge aya anu diriwayatkeun ti Siti Aisyah. Siti Aisyah radhiyallahu anha oge ieu tiasa dibantah dina waktu harita nalika kajadian Isra Mi'raj teh Siti Aisyah teu acan jadi garwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malihan mah aya sabagian anu nguningakeun wirehing nalika kajadian Isra Mi'raj teh Siti Aisyah teu acan dilahirkeun. Kukituna nalika aya riwayat anu nyenderkeun nyarandekeun ka Siti Aisyah, maka ieu teh teu tiasa ditampi lantaran Siti Aisyah dina waktu sarita teu acan dilahirkeun. Kitu diuningakeun dina Asy-Syifa karya Al-Qadi Iyad dina jilid kahiji kaca 273. Anu kadua bantahanana warga sadayana riwayat anu nganisbatkeun ieu pamandegan ka Aisyah sareng ka Muawiyah dipandang lemah duanana anu ngariwayatkeun ngeunaan Rasulullah SAW angkatna Isra sareng Mi'raj teh ngan wungkul karandapan secara ruhaniah warga sadayana dipandang lemah mung ahli hadis. Sabab hadis anu dinisbatkeun ka Siti Aisyah, nganisbatkeun ka Siti Aisyah diuningakeun yen ieu teh dua-duanana sanadna munqati pegat kitu warga sadayana
Jadi sanadna lemah. Hadis anu dinisbatkeun ka Siti Aisyah tiasa diuninga dina Ibnu Hisam jilid kahiji kaca 388 yen ieu hadis teh sanadna lemah, sanadna munqati aya pegat warga sadayana, sarta hadis anu disandarkeun dinisbatkeun ka Muawiyah ieu oge sami ku para ahli hadis dianggap lemah sabab sanadna teu nyambung teh warga sadayana. Tiasa diuninga dina Sarah Al-Mawahib Al-Laduniyah karya Az-Zurqani jilid kagenep kaca kaopat sareng katilu. Anu katilu warga sadayana pikeun bantahan tina hadis anu dinisbatkeun ka Muawiyah sareng Siti Aisyah. Riwayat Muawiyah datang sabada aya ijma yen Isra Mi'raj dirandapan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawengku raga badag katut lalemesanana. Jadi perkawis Rasulullah angkat Isra sareng Mi'raj eta ngalibatkeun jasad sareng ruhna. Hal ieu parantos jadi kesepakatan para ulama warga sadayana. Riwayat anu diriwayatkeun anu disarandekeun dinisbatkeun ka Muawiyah anu nyebatkeun Rasulullah SAW angkat Isra Mi'raj teh henteu sareng raga badagna, ieu teh dongkap sabada aya kesepakatan yen Rasulullah SAW angkatna Isra sareng Mi'raj teh nyaeta ngalibatkeun raga badag sareng ruhna, raga kasar sareng lelemesanana. Lamun segmah riwayat ieu teh sahih kitu warga sadayana, riwayat anu dinisbatkeun ka Muawiyah teh nya ieu mangrupa ijtihad para ulama anu datang sabada ijma gitu. Sehingga ijtihad anu datang sabada ijma ieu teu bisa ngabatalkeun ijma anu tos aya gitu. Ijma anu tos aya teh nyaeta Rasulullah SAW saluyu sadayana yen Rasulullah angkat naon Isra sareng Mi'raj teh nyaeta kaalaman ku raga kasar sareng lelemesanana, jasad sareng ruhna, maka ijtihad anu netelakeun yen Rasulullah angkat mengukur ruhna wungkul ieu teu tiasa ngabatalkeun ijma anu parantos aya warga sadaya. Lamun seug eta hadis teh sahih. Kawantu warga sadayana komo deui ieu mah hadis anu dinisbatkeun ka Muawiyah teh darajatna lemah alias dhaif. Maka disimpulkeun ku urang sadayana yen Rasulullah SAW angkatna Isra sareng Mi'raj teh estu kawantu ieu alatan dijengkarkeun dilumampahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka anu karandapan ku Rasulullah SAW nyaeta karandapan ku raga jasad kasarna, raga kasarna oge karandapan ku lelemesanana. Wangsul kana pasualan nu awal warga sadayana. Lamun tadi diuningakeun ngeunaan iraha kajadian Isra Mi'raj, maka dugi ka ayeuna teu aya kasimpulan anu pasti ngan anu jelas Isra Mi'raj kajantenanana sabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulih ti kota Thaif. Anu kadua warga sadayana patarosan nah kajadian Isra Mi'raj teh karandapan ku Rasulullah SAW secara sadar atau napi ngimpen, maka kasimpulanana Rasulullah SAW ngarandapan Isra Mi'raj teh dina kaayaan sadar. Sarta pasualan anu katilu naha perjalanan Isra Mi'raj teh dirandapan ku Rasulullah SAW sakadar secara ruhaniyah wungkul, ku raga lemesna wungkul, atanapi raga kasar sareng lelemesanana, maka kasimpulanana warga sadayana
Rasulullah SAW Isra Mi'raj nyaeta ngalibatkeun raga kasarna sareng lalemesanana itu rupina anu tiasa kasangakeun anu kabaca ku sim kuring bawi raos di alap cekap dugi ka dieu mudah-mudahan naon rupin degikeun ku sim kuring tiasa aya guna sareng manfaatna khusus ka sim kuring umum kanggo urang sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan maka anu jelas urang sadayana tina peristiwa anu karandapan ku Rasulullah SAW nyaeta Isra Mi'raj urang sadayana tiasa nyanak hikmah rahing perkara anu aya di luar jangkauan manusia teu aya anu mustahil kanggo Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun, di mana hiji perkara pimaksan ku Allah Subhanahu wa taala teu aya anu sesaheun kanggo Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah jadi maka jadi eta perkara. Sakitu anu kapihatur tutus langkung ke panghalang boboa sapanon sareng sapakan hapunten anu kasuhun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.